Haturan Mitra tepang deui sareng pidangan dongeng langkungan channel YouTube Mitra ieu carios nu judulna lalakon si Bagja bagian nu ke-12 hasil reka cita baharga ti Bandung Jawa Barat an oge maos ieu carios sipados teu nyangkolong kana waktos mangga urang kawitan wae koet kasapina baraya. Ulah bener mamang masak kadar heureuy malisang mamang mah engal-engal we geura petik neng anah ka Mamat Salya ceuk mangsana bari ngahaha petik sumuhun tarosan nyata anak bakal nampi Mamat Salya Bagja masalah Bagja mamang nyetangtos we Bagja malah tangkos tang Bagja-Bagjana aya nu moal Bagja mah saha ana lepatah ka manang teh leres mang har yang aswad mah kawas kakara apa ka mamang ham abdi ngarasa taya daya harta apa kagagahan apa rupanya kitu kene apa sadayana apa lah wah ngarasa sagal apa mah wapat saja jang cik mangsana rada teugeg da aswad kawas-kawas taya harapan nyawang lalampahan hirup ka mangsa nu bakal kasorang. Aswad teu ngajawab. Nandina jero hatena tambah harapan. Sabada mangsana taya saat-saat nama pagahan. Terus terusna balaka ka mangsana. Cenah rek metik atawa nanyaan ana. Nyaculuk mangsana Aswad nanyaan anak ka Bah Salya. Horeng nu disawang bakal no gentang teh. Nyata nama anak nampak pangalaman Aswad. Bah Salya nya kitu deui. Malah saur Bah Salya mah ulah dilila-lila papacangan teh gancang dirapalan Aswad karasa Bagja bakal laksana garwaan ka ana dina dadana manteng teknikanya ngambah sagala rumah tangga kalayan mawadah warohmah jeung ana nu saterusna babarengan hirup bari napak nakabagjaan dikaparin turunan jeung hirup aya dina lindungan agama anu sanyatana nya datang mangsan hajat kawinan Aswad ka ana tatanggapan sagala antarana nanggap wayang kajaba wayang aya ceramah agama maksud Bah Salya tatanggapan teh ngarah urang lemur pangpangna baraya jeung tatanggana milu suka bunga.
Wayang mah nangap dalang karena manggala ngadadara lampahan dawala garwaan. Jalma-jalma saja babaraya jeung tatangga basaya daratan. Sasatna pantai-antai. Daapan dalang karna mah najan dalang anyar. Kaparigelan medar lakon sigan geus loba pangalaman. Jalma-jalma katara baragja matana nyarangsang kana lalampahan wayang. Basa padaharan lapar nyadaratang kanu daragang anu ngabarak ngajajar-jajar dagangan sabangsa kadaharan aya anu dagang martabak pasangkat kacambah bala-bala salak samangka jeung sagabana jalma-jalma taringkah saasan dadaran tamat mah da puguh beuki peuting lalakon beuki rame angot sang si cepot ngelol di huhuh haluang sinen beuki hegar ngawih pirang-pirang pamunut coba kibara reta tadi acara tablik banglubang sungsem we acara wayang malam ahad basal yang aja ngangkir ngubaligoh nu keur nanjeur komarana nyatana mamah dadah kawas dadaran wayang nalika mamah dadah caramah jalma-jalma pada ratang sejak tolap ilmu nu daratang menang pangpaat dobel da kajaba menang pepeling mangrupa ajaran agama oge basal ya sakulawarga nyuguhan dahar katut lalawuhna. Dina cara mahna mamah dadah ngajak warga sangkan sabar nalika ngabah sagara rumah tangga teh. Sabab saur mamah dadah antara pasangan laki rabi moal sarua. Nah adat pangadatanana, nah talajakna atawa karesep jeung kahayangna. Tah, sangkan sarua aya dina jalan hasanah atawa kahadean mah para wargi. Saya kajaba ajaran agama telah disanakan adunya laki rabi saur mamah dadah. Jalma-jalma dari yang ngabandungan sabareh arungut-ungutan tanda sapuk sabareh deui mah nundutan di teluh gepuk jeung kurupuk. Ringkes parita mitra aswad katut anah gesah jadi salaki jeung pamajikan. Sabada dirapalan kabagjaannya nya karasa ku aswad jeung anak sanyana basa nanggap wayang teh aya sabubuhan karaman ngawas-ngawas maksudna rek ngacak-ngacak acara lantaran hati gegedug karaman ngerasa panas mireungeuh aswad laksana jatuh rami jeung nyi anak nya harita teh aya 5 urang karaman anu lalajo wayang ngan lain lalajo salalajoana tapi boga niat jahat. Hati aing panas, nyaan panas alabatan panas aseuna. Ceuk gegedug karaman nu tayalian besi kardan anu kasidan dikahayang na kanyi anak. Ngan anana nara. Hancurkeun we Kang, ceuk si ganar baladna. Nya Kang lah, ulang hancurkeun we acak-acak darah tumanina. Demohan ku si Marsa. Bener Kang, ulah eleh. Mak panas. Aku jelema teu bisa ngawara jelema 2. Piraku jelema 5 teu bisa ngawara jelema 2. Karya teu eleh mah panas.
Nya. Aing ngartikan omongan sila lain kabeh. Ngan perhatikeun, can waktu na urang ngelawan. Aing boga rencana gede. Jawab Kardan kabalad-baladna. Kang. Naon ta Kang? Tanya Padma dihaminan ku batur-baturna. Bangun geus teu sabar hayang geranyian dari ributan. Geus mangsana aing bakal balaka ka sila lain sararea. Siap Kang. Kuring opatan siap ngarojong rancana Kang Kardan. Cek si Gandar. Harita para karaman limaan teh terus kadeukeutan dagang goreng-gorengan. Kayaning pisang goreng bala-bala jeung nu sejena. Cek nyarokotan dagangan sakahayang. Belewak diuapkeun tangka cacamuilan. Nu dagang puguh atuh kacida sabab loba nu meuli. Ngan basa reres cek kana dagangan. Jalma nu limaan teh kalating koreset kejauhan. Si Mang nu dagang rikat mudag nu maksudna rek menta duit. Artos nakang cek nu dagang. Ditagih teh kalahnya kakak. Para karaman ditagih teh kalahnya kakak. Jeung ngancam ngamang-ngamang parang sagala. Nah henteu ari dikadekeun mah kanu dagangna. Da karaman nu limaan teh kala tuluy ting balecir lompatan. Ninggalkeun nu dagang gorengan nu olohok batasi meuteun. Waktosna teh mitra. Saninten buah saninten kasih koneng nyiar gula hapunten nada hapunten. Dongeng urang ecak heula. Atur nuhun kana sagalurupi perhatosana hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan. Insyaallah tepang deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian nu ka-13 masih dina channel YouTube ieu.